ulah nukikeun ka ayeuna waktos teu aya hiji waktos anu dianggo ngalaksanakeun sholawul ilmi. Nah, upami dibanding-banding tah saseurangna waktu teh kitu nya. Urang teh loba naonnana. Heh? Si loba naon waktuna loba ngaji jeung loba teh ngaji. Ya loba teh ngaji kitu nya. Tah, mawi ayeuna sawiwar sakali mah manfaat gitu supaya naon? Nah, supaya ayeuna rohani urang teh kaisi gitu nya. Ulah sampaikeun ieu bami urang kali kadang-kadang ya sok dielingan kadang-kadang ayeuna hiji urang kali sok aya naon ya paribasana geuning leos ka mana leos ka kota usaha tapi lamun jiwa ragana dacan ditanam sifat ayeuna teresna can diisi ilmu kadang-kadang lamun ternyata lebat ayeuna ka kota kadang-kadang sok loba nyaeta anu uih di kota tapi naon uih di ka kampung teh beda naonana beda halakuana ku sabab naon nu tadina kosong jiwaragana tapi lamun ditanam heula ku sifat naon katauhidan kaimanan gitu minimal urang teh kedah naon ngagaduhan heula ilmu. Jadi mana-mana terus ngagaduhan ilmu mah teos ka mana-mana oge insyaallah bakal ngagaduhan naon. Nah, pamanya lamun ternyata ayeuna gitu ayeuna pergaulan di kota-kota masya Allah gitunya lamun urang teu ngagaduhan ilmu kalau putra urang kumaha akibatkeuna gitu. Umawi kalintang pisan ayeuna tah beruntungna nya urang masih biasa ngalaksanakeun thalabul ilmi. Gitu mas